Aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sineunahan mun ngaku jalma beriman mun 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci tresna ditambah deui opat nu wajib di Rasul opat nu muhal di Rasul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti tek sebatan hiji-hiji wujud dan baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman ayah heulakeun beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kuninga Allah nu hirupna damu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kesak ningali Allah nu hirupna tinu ngadanu nu ningali nu dadanu jadi sadayana nu wajibna 20 Adam kudus mana mu masalah lil hawadisi Ibriyat sa'adud azwa maroha jahal mausoma umyun bukyun kalbuhum adijan kalihan jalilan maitan asom al-akam ana rusak sarupa jeung nu anyar bulu kana dapat jeung butuh kanu ngayakeun pimpin
bilangan zatna sifatna sarendah belah hapes kapaksa bodoh maot torek kolongna bukti Allah anu atas anu kapaksa anu bodoh maot torek lolong jeung pireuna Nabi Allahna midang lebaran nu mungkin anu wajib midang lebaran nu mungkin sidik amanah tali patona kizib hianat kitman dilada bener percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona benang dirusulna sifat manusia biasa Tuhan leuit kakulang kajabatan sadayana teh aya 50 aqaidul teh akidah al-iman akidah iman akidah jalma nu beriman aya 50 20 sifat wajib kanggo Allah wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi 20 tuh 20 deui sifat mustahilna ada modus panah dan sebagainya terus aya sifat jaiz ya sifat jaiz jadi sifatnya aya sifat wajib mustahil jaiz wajib ke Allah 20 wajib tuh wajib akli namina Allah mah teu ngawajibkeun dirina da Allah mah teu perili ka makhluk sanaos urang teu salat teu ibadah ka Gusti Allah Allah mah teu periyogieun sabab urang salat urang puasa teh keur urang siga urang olahraga keur urang urang tuang keur urang bobo keur urang supaya no coba mun teu bobo tah sifat teh sifat wajib mustahil jaiz wajib 20 wujud bidang bako dan seterusnya mustahilna ada modus panah memasalah wal hawadisi dan seterusnya sifat jaiznya hiji wenang Allah mah wenang ngasupkeun anu jahat ka surga nya hak Allah tuh Allah ngasupkeun jalma tukang salat ka neraka hakna Allah teu kedah diprotes naha tong naha da Allah nu gaduh makhluk tapi teu mungkin Allah ngalebetkeun jalma nu bageur ahli ibadah ka neraka nya teu mungkin dan imah bahasana teh jaiz akliyah Allah itu berkewenangan dibolehkan sapertos bapak dasar cai bade diinum bios hak bapak teu kudu diprotes ek diantep teu kudu ditaros teu kudu diprotes rek dipikeun lagi kumaha bapak udah duit bapak nya sapertos kitu tah 20 hiji jadi 40 hiji tuh sifat wajibna rasul aya 4 sidik tabligh amanah patonah sifat mustahilna kizib khianat kitman bilada sifat jaizna aya rasul geus siga jelma siga urang
urang tuang Rasul ge tuang Rasul mah atuh da kapasih Allah teu kudu tuang ngan tuangna Rasul beda jeung tuangna urang. Ari Rasul mah berhenti mamna teh lamun tos karaos rada wareg mun laparna tos heula heup Rasul mah. Ari urang mah can wareg mah can lirem nya can wareg mah sakitu beuteung teu lapar ieu urang mah barang gayem. Nabi mah teu mun beuteungna teu nyungkeun mah tara barang tuang mun beuteungna geus teu karasa lapar heup lirem mah barang mamna. Nabi mah dugi ka kajadian sabab bageurna anjeunna ka batur dugi ka perutna teh diganjel ku batu. Kunaon margina lapar nahan lapar sanes teu aya katuangan. Bisa jadi kurang emam sabab Nabi mah tara stok barang teu siga urang. Isuk mam jeung naon geus aya ayeuna padahal isuk mam oge tapi mamna geus aya siga urang sahur geuning nya neng ke sahurna jeung lodeh teh geus aya ayeuna padahal umur teh belum tentu sampai, belum tentu. Nabi mah tara nyimpen barang, tara nyimpen mamun. Nabi mah lamun aya ya nak mamun jeung para kadel nya para kadel we kurang mah apa nunjung para kadel enak sakertos kitu urang mah protes padahal sama aya para kadel kerupuk kecap. Nabi mah nepikeun karoti ge dibagi dua, Siti Aisyah sapotong, Nabi sapotong. Pas rek tuang nek dikuakeun aya musafir tok Kangjeng Nabi aya teh nyungkeun tuang mencan tuang dipasikeun itu Siti Aisyah teh Gusti Nabi mun dia roti dipasikeun atuh urang tuang naon puasa we nya puasa. Nabi mah sering puasa gara-gara teu aya mamun. Urang mah loba mamun embung puasa. Padahal kan urang mah sahur heula. Sahur teh segala aya daging, person, apel, susu, korma supaya kuat badanna. Nabi mah sampikeun keur salat kantos kieu. Nah, ieu keur salat teh kaputu cek sahabat suara apa tuh pas diuping dicakeutkeun pas suara Kangjeng Nabi. Pas Kangjeng Nabi malik punten Kangjeng Rasul ieu teh suara teh ka kuping teh berasal ti anjeun dikupingkeun diragap atas pas teh dibuka batu teh dibuntal ku kain ditalikeun diganjelkeun dipaduhkeun Kangjeng Nabi teh jadi katakan gitu teh ya urang mah teu dibere bekal oge protes tu Nabi bobo urang ge bobo ngan beda. Urang mah bobo teh tepikeun ka Ibrah teh inget kamu nanaon calanga. Nah cai Nabi mah kulem keneh dina bangku sagede kieu sunahna kulem mah mayun ka kiblat dampal panangan teh pake nopang ieu pipi teh dibantal. Nah sababna dampal panangan Nabi dipake topang kita bakal cangkeut ya keram gugah tuh Nabi mah tahajud nepikeun ka Nabi saking tibrana gubrang kana gubrang langsung gugah ka cai tahajud ai urang mah gubrang balik deui ka dipaksa deui di enak-enak di bantalan di kasuran spring bed singut kandel pakai pewangi aya AC aya hihin enak
sarena teh cibra tuh nya urang maraos pakai ieu ka dieu musik wah seger urang lawas tapi masih rezeki ieu teh lain kasur bangku jadi cangkel tuh Nabi amang refreshing urang ge refreshing kan urang mah mun Nabi mah refreshing teh amang teh bertafakur tuh gunung indah ciptaan Allah hari urang mah teu tafakur mun amang teh poho nya mata mun amang kalau teh jadi kalor itu jadi dosa tuh ya amang kalau teh happy ilang ke Gusti Allah urang mah kitu saya teh kedah apa orang yang beriman kedah apa tuh yang 50 maka dinadongkeun damun ditalar mah hese sok ieu mun teu dilakukeun ari aqidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing nyaan mun aku jalma beriman hari aqidul iman poho aya dinyanyikan hari aqidul iman 50 keyakinan tek tapi keun ka budak teh sare deca sare tiubra jadi kalau hidup tanpa seni itu hambar sok hidup tanpa seni bayangkan adan tanpa seni kan pakai seni mah enakeun Allahu akbar Allahu akbar tong disenian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sadu la ilaha illallah cek jabatur teh ieu teh adan ngambek nya